cacak-cacak ngadenge ahli kubur atuh Kangjeng Nabi mual uluk salam numantak Kangjeng Nabi salam tak Siti Aisyah naros Tuhan salam emang nyana ngadenge kaula ngadenge kana naon nu teu kadenge ku anjeun ningali kana naon nu teu katingali ku anjeun namun kaula uluk salam kemudian tenelu jeung teu ngadenge karena jawaban ahli-ahli kubur atuh kaula moal salam entek sing ade urang ge lamun peuting zarah ka kuburan urang sorangan ke sok aya nu ngajawab Assalamualaikum assalam kunti anak aduh tungtu dawa kabur bae urang geus lah ulah sok jara-jara ti peuting sorangan da can wani mah. Kecuali geus wani. Kunti anak. Kunti. Ulah karak sia hiji, anak sia incu sia buapa kolot sia datangkeun ka dieu. Ipak bregdel wan. Aduh, suka derek sia deui. Ya gitu, tapi urang lamun geus bantah ka Gusti Allah tuh moal sieun, malah nyahana nu sieun ka urang. Jurig nu mantak datang ge nganggap baturna ka urang. Teu sieun ka urang. Gua teh sarua jeung aing jagadna teh. Tapi urang sieun ulah. Biasa bae malah lamun ke kuburan-kuburan ahli-ahli Allah atuh sok dicoba urang kudu kos kararitu. Santak ge lamun can kuat biasa beurang bae janganna beurang. Tenang jadi berang mah sanajan berang kadang-kadang sok aya berang ge sok aya urang lamun zarah sorangan 11:30 berang biasa urang dieu ke sok aya dieu sok aya guguli bedan eta can puguh jelema sing hade eta sing hade lamun teu wau mah can puguh jelema eta sing hade aju urang langsung jurig sia nya atuh marah nya dasar borangan berang ke borangan bae jadi orang mah ingetna kanu kararitu bae Masya Allah karim tapi di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitab eta tah dicaritakeun dina kitab Nurul Bahjah dina kitab caritaan Tuan Syekh aya jelema ceurik bae asal magrib ngajerit kuburan urang dinyana ge geus kaget asal magrib murid 10 pasti ngajerit aduh asal magrib kos kitu laporan ka Tuan Syekh jauh tidinya bangsa sekitar ya 20 kilo lah ikuti di bumi Tuan Syekh lantaran geus teu kuat urang dinyate yang ngadenge jojoakan gitu lapor ka Tuan Syekh naon cek Tuan Syekh di lembur abdi aya jelema tukang maksiat mabok zina tak kuari asal magrib ngajerit aduh coba Tuan ieu supaya kami tentrem asal magrib ngadenge bae tak kana jeritan eta coba Tuan saya kali itu langsung ziarah sangarana anu langsung ditinggali kunyana di buku gaibna Ceknya teh murid beat mencan ya tapi pernah datang ke kaula laporan Tuan Syekh ka Gusti Allah ya Allah inna hadzal fulan bin fulan zaroni Ki anu bin anu parantos zarah ka abdi sedangkan setiap jelema dukung si zarah ka abdi panyunkeun ka Gusti supaya dirahmatan Allahumma arhamhu ya Allah muga ngarahmatan Gusti ka ieu kipulan gas pokona lamun ngajerit teh laporan deui coba kula deuk laporan ka Gusti Allah cek Tuan Syekh coba rahmat Gusti Allah turun tah henteu barang isuk wak wabah jelema ngadengekeun ngajerit henteu ya ngajerit ternyata henteu tah mantak
manzaroni cek Tuan Syekh Abdul Qadir saha jelema anu ziarah ka kaula ditafsiran dirinya na keur hirup atawa sabada maot na ieulah bakal menang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ai Kangjeng Nabi mah geus puguh manzaro ni ba'da wafati manzara qabri wa ba'da wafati wajabat syafaati cek Kangjeng Nabi. Jelas sama Kangjeng Nabi mah. Ieu mah sajelema nu zarah ka kaula pokona menang rahmat Allah. Nu mantak sekali-sekali ka Baghdad. Deket belah ditu Cikupa saeutik tah. Aya ge citra di dinya. Aya make anting agak began jagong. Masyaallah eta kabedasan karomat Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Untung jasa nukung si Zarah ka Baghdad. Rencanana tahun hareup Zarah deui ka Baghdad. Geus gara nyeng celengan ti kuari. Sapoe 10.000 sabulan berarti sabaraha tah? Sabaraha? 300 satahun? 3 juta. Ya, tah mah jang DP atuh. Lain jang Zarah tuh. Tah beli sekupi tah batu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Rajau mata pada sabada perang Badar. Pangheulana jelema nu maot ti golongan sahabat muhajirin di Madinah. Wa awalu man dufina bil baqilan awale wong kang den pendem Yaman ing dalam tanah Baqi'. Minhum saking muhajirin pangheulana nu maot pangheulana nu dikubur di Ka'bah ti golongan sahabat muhajirin adalah Utsman bin Maz'un wa huwa akhur rasuli minar radha' lan utawi ya Utsman bin Maz'un iku dulur lanang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sapasuson dulur sasusu sareng Kangjeng Nabi. Wa manaqibuhu katsiratun lan utawi pirang-pirang carita kasampurnaanana Utsman iku kang akeh. Manaqibna saeur pisan. Rawat sale ngariwayatkeun sapa Aisyah tu Siti Aisyah galat sale ngucap ya Aisyah kitu qabbala Rasulullah ngambung sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Maz'un ing Ki Utsman kang putra nang Ki Maz'un wa huwa mayyitun halau ta ya Utsman iku kang mati wa huwa yabki halau ta Kangjeng Rasulullah iku nangis ya Kangjeng Rasulullah wa ainahu tazriban halau utawi netra rone Kangjeng Rasulullah iku mili ya karone ainani ketika Utsman bin Maz'um gitu ditutupan Kangjeng Rasul kadinya ngalayat dibuka ku Kangjeng Rasul wajahna kemudian dipeluk ku Kangjeng Rasul dicium bari nangis Kangjeng Rasul ngaluarkeun cai mata. Itulah inget ieu manusiawi inget bahwa perjuanganna luar biasa tur dulur sasusu tina dalil ieulah lamun aya nu maot dulur urang ka wauh urang ka kasih urang ka dede urang meunang ku urang dibuka ningali wajahna kemudian ku urang dipeluk dicium didoakeun ieulah dalil. Tetapi carita adab-adaban teu meunang sambarangan kumaha diatur ku fikih berbau thariqah teu meunang sambarangan sapeluk-pelukna kumaha keur hirupna urang jeung nyana wani henteu meluk nyana jeung urang keur waktu hirupna hubungan urang ka nyana naon lamun sakadar wauh biasa mun sakadar biasa bae ulah menghormati sakumaha keur hirup lantaran ahli Allah teu maot ana teu maot nyana meureun mun dipeluk ku urang besi sul adab urang ka nyana ulah mun kitu mah aya hubungan kaduluran aya hubungan urang jeung nyana sapagodos ngaguru batin murid ka guru ngan aya beat atawa urang teh orang dekat nyana urang teh ngahadam ka nyana ta eta mah teu naon atawa sa profesi
misalnya kiai pada kiai, ustad pada ustad, atau munang ta guru ka murid mah teu nanaon. Buka peluk doa ke ai kitu mah urang jeung nyana beda darajatna teu kudu suul adab. Kitulah diatur ieu mah sebagai dalil kangjeng kitu meunang ngan diatur deui ku syariat ulah sambarangan sacium-ciumna sapeluk-pelukna lantaran besi suul adabnya nama teu maot neuleukeun ka urang besi engkenya teresepen ka urang kitulah ngan dalil menang mentak kosok ditunggu aya kiai datang besi bade besi ningali lah dibuka sok ajuka tebak bae ahli Allah sebab ditingali raraina sok beuki kasep namun ahli Allah mah beda begitu maot teh heran. Tapi lamun ahli juri lain deui. Wih, serem amat ya, Bang. Datang kan di tukangna besikna, bung. Kurang mah geus tadi ngareret setik. Serem. Aju kadeng deuleukeun bae saminggu we. Kudu dibaturan bae ku pamajikan, Bang. Ulah ka mana? Emang kunaon kieu? Ulah ka mana? Ih, cicing bae de. Teu meunang ngaloyog setik. Emang aya naon sih, Kak? Kada deuleukeun. Kunaon? Anu teh sok ngabok maot neuleuh beungeutna nyengir bae sieun sok aju ulah ka mana tungtungna untung pamajikan pan dikekepan deui saminggu tah barang geus saminggu leng deui bae cak pamajikan tek anu paeh deui gitu ajunya ada nempo deui ya Allah ya Rabbi hasayatin qabadatin utai hasayatin iku qabadatin pikul hadis utawi kilaiki ku fikih hadis masyru'iyatul hasi yaiku den syarakeun ngaurkeun alal gobri ngatas kubur salasan kalawan telung balenan wastahabba ashabu syafi'i lan yunakeun sapa ashabu syafi'i ayakula ingin tengucap iya si uang inda zalika ing dalam narikane mangkono hasi ing ayat minha khalaqnakum saking ardi ngadamel isun agung ing sira kabeh wa fiha nu'idukum lan ing dalam ardi ngabalikeun ingsun agung ing sira kabeh wa minha nukhrijukum taratan ukhra lan saking ardi matuakeun ingsun agung ing sira kabeh kalawan balenan kang uwaweneh nyokot urang sekali atau sekaligus nyokot tangan ka dieu ke kencak kitukeun Bismillahirrahmanirrahim minha khalaqnakum aurkeun wa fiha nu'idukum aurkeun cokot deui wa minha nukhrijukum taratan ukhra eta teh hikmahna engke ketika aya malakal maut malaikat rahmat atau malaikat kitu munkar nakir na ieu kerikil eta baka hudang nyaksian di samping gegelung nu sok dibacaan inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 hijina 7 baca bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il mun gede merena 7 mun leutik sakali bae sial tuh kayak Golkar mah kos kitu jasa kudu dibayar dan mau manjur aduh kudu ikhlas sok dola deuleu bae saya anakna gagan teh malah 4 macana bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr ma abah kadangieun ku anakna bae merena gede barang mah nu susah mah bismillahirrahmanirrahim cepet langsung ngomong lah kudu emang merena leutik iki Golkar kos gitu tah bacaan sing ikhlas
Allah neleken urang ulah neleken nu kos kitu izin ulah diojol jeung dunia belajar urang ge bakal kos kitu sok belajar bismillahirrahmanirrahim boga kainget urang lain urang nu maca Allah sebab daun hirup urang hirup Allah digerakeun ku Gusti Allah bisa na maca inna anzalna teh nang Allah manjur tah mun kos kitu urang lulak lilik anakna mana anakna ya gede ajaran merena mal mah anjur atuh ina anzalna tinggal ina anzalna gerak eta di jerona duantak jeung ahli Allah mah mahal nya datangkeun ahli Allah teh mahal lantaran eta kos kitu ikhlas bismillahirrahmanirrahim sedengkeun beramal seetik nyaho ka Allah leuwih berat tibatan ribuan amal nu teu nyaho ka Allah doa kan keur maot mah nu diperlukeun teh lain jero lain bakaka, lain karawang. Sungkilang dibere karawang nu gigelna bagus ge nya geus teu butuh doa keur kos kitu mah. Ngadoa ikhlas ka Allah bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Beres 7 balik. Sikeun ka dinya. Putih. Cak mait dingin amat nih. Bisa ngaluncat urang ka luhur. Mait ngomong. Iya bah, cepat langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum. Maitna geus aya di jero. Maitna geus aya di jero, encan dipasang padung. Ngegoler kene pas dek dipasang padung. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum. Cokot deui. Wa fiha nu'idukum. Tiup. Cokot deui. Minha nukhrijukum taratan ukhra. Sunnah tapi lain sambarangan sunnah hikmahna luar biasa gede enak gitulah diatur orang ulah izin geus urang lamun milu nguburkeun awas non awas aing rek babacaan heula ieu meunang ngaji ieu cak nu sajen teh boso amat aing ka deuleu ye nongtorogan teh pokos gitu bae. Aya batur atuh urang milu we saeutik, ke mun eueuh karat. Namun aya nu sajen doilung urang mamilu bae ngadoakeun. Cukup ulah sok terjalan di rumah. Gitu.